Amdo jeung ngabeakeun itu si toror tukang tipu umrohu kana umurna itu toror. Pemuda tukang tipu tia ala hadihil hilati kana ieu tipu daya. Kana ieu tipu daya. Da sanajan tukang tipu ge lila kalilan meureun moal hirup we nya. Gitu. Tuluy ingat kadinya tah. Palamma marido tuluy dina waktu gering. Palamma marido tuluy dina waktu gering. Saha at-torroru itu penipu. Si toror teh ya. Geringna ieu mah lain gering biasa-biasa. Maradul mauti kalawan gering kabawa maut. Gering sakarat. Gering terakhir. Pan urang ge lamun gering hayang didoakeun. Yang diangkat ti panyawatna gitu. Bisa jadi meureun penyakit leungit jeung jelema-jelemana. Maradul mauti kalawan gering ka bawa maut. Nah, nalika manehna geus ngadeuketan sakarat, da maneh mikir meureun inget masa laluna yo. Istajaro nyewa. Orang menyewa, nyewa itu tukang tipu si toror. Rojulaini kadua lalaki, kadua pemuda, diupahan gitu. Kullu wahidin anu ari saban-saban saurang, anu ari saban-saban saurang min humati rojulain, diupahan sabaraha bidinarin eta tetep ku sadinar. Ya daeknya. Daek sadinar teh atuh leuwih ti 2 juta. Komo ayeuna mah sageramna ge atuh. Kamari sabaraha 2 sadinar teh kira-kiranya 6 jutaan. Duaan meureun tah, palebe jeung saurang deui lah meureun satpam saha gitu. Dibejaan heula. Wa ato jeung mikeun itu si toror tukang tipu teh ya. Wa ato jeung mikeun itu si toror lahuma ka irrajulain. Kadua lalaki anu disewa teh ya mikeun kana naon dinaro ini kana 2 dinar. Saurang sadinar mere 12 juta. Tah ieu 6 juta, ieu 6 juta. Ngan dibere tugas. Teu hese tugas nama. Da urang ge lamun dibere tugas kawas ge mah moal harare hese. Waqala jeung ngomong itu si toror. Ceuk eta si toror ida ana mutu Pakula khalpa janajati nikmar rajul hada kana rajulan sholihan muhsinan. Itu cenah. Ida ana di mana-mana ari kaula. Mutu, non mutu teh. Mutu teh baturna coet. Di mana-mana ari kaula mutu eta paeh kaula. Mun kaula paeh. Da moal nyebutkeun mun abdi wafat, da aya maneh tukang tipu. Pakula tah kudu nyarita anjeun duaan. Pakula tah kudu nyarita anjeun duaan. Khalpa janajati ditukangeun janajah kaula. Ieu mah jadi nu nitah nyebut hade teh langsung calon jenazahna. Kuring dibayar ya. Asal ngomong sing alus we pokona mah. Kumaha ngomongna nikmar rajulu hada kana ucapan kana lapat nikmar rajulu hada nikma duh kacida hadena saha ar-rajulu ieu mayit gitu urang mah mayit tah laki saha ar-rajulu ieu mayit tah laki hada anu ieu mun diayakeun ari anu di alam eta si penipu teh gitu al-mamduhu at-toror panjang teuing lah kumaha kitu ieu mayit disebut hade teh kana kabuktian ieu rajul mayit maksudna ar-rajul eta rajulan eta lalaki solihan anu soleh ieu mayit teh jalmina soleh padahal wadul muhsinan
tur eta gawe hade, tukang gawe hade, suka berbuat baik, suka membantu para janda-janda muda. Wala tatruka jeung ulah ninggalkeun anjeun duaan, wala tatruka jeung ulah ninggalkeun aranjeun nikah kaula. Jangan kau biarkan aku tergeletak begitu saja meureun gitu. Ulah nganggur sabab peraturan mun 2 bulan teu dipake rek dicokot pemerintah. Teman naon tuh? Hatta tarji'a sehingga yen baralik anjeun duaan, sehingga yen baralik anjeun duaan, ulah kaula diantepkeun ku aranjeun sehingga anjeun baralik min dapni tina ngubur ka kaula. Pokona samemeh ngomong alus kitu pokona mah ieu jalmi soleh, jalmi soleh, jalmi sae. Ai kitu teh meureun ieu wasiat ya, tah ku kami dibayar. Palamma mata mata mah encan. Palamma mata tuluy dina waktu maot itu si rajul si toror teh ya. Tuluy dina waktu maut itu si toror karena tah kabuktian itu rajulain 2 pemuda nu disewa teh ya. Yakulani eta ngaromong eta nyarita itu rajulani nyarita kholpa janajatihi dina satu kangen janajahna itu toror sakumaha wasiat teh ya. Lamun lamun teu dijalankeun bisa ngajungjurikan kana dibayar geus. Kumaha ngomongna nikmar rajulu hada sakumaha titah tadi we nikmat duh kacida hadena saha ar-rajulu ieu rajul hada anu ieu kana rajulan solihan muhsinan sarua logatna jiga nu tadi karena kabuktian ieu ar-rajul rajulan solihan muhsinan rajulan eta rajul solihan anu soleh muhsinan anu gawe hade hatta parogu sehingga bareres itu kaum gitulah sehingga bareres itu kaum minadabni tina ngubur waroja'u jeung baralik itu kaum jadi lobaan kieu jigana bisa jadi nu nguburkeun mah lobaan anu dibayar mah duaan gitu da loba teuing mayar kudu kabeh mah meurentah ai geus kitu teh geus asup kana jero kubur 7 lengkah anu ngajajabkeun geus baralik deui datanglah pandua utusan kumaha dakwah dakhala jeung asup saha al malakani 2 malaikat asup pi kobrihi kana kuburan itu toror si penipu teh matak dicaritakeun kieu ge meureun aya wali Allah nu nyaksian di pasihan kasab tiasa nyaksian eta di jero kubur kumaha eta 2 malaikat asup kana jero kubur lias ala karena rek nanya itu 2 malaikat lias ala karena reknanya itu malakanihu katoror kapenipu teh rek karek gerek ditanya teu jadi nanya nepi ka teu jadi pasami tuluy ngadengi itu malakani 2 malaikat tuluy ngadengi itu malakani nidaan kana panggerok ceuk eta suara pakola tuluy nyarita itu mun urang mah naon koil atau munadi mun eta mah gitu pakola tuluy nyarita itu koil suara teh anu ngagero kumaha ceuk eta suara utruka abdi ucap kana lapan utruka abdi utruka kudu ninggalkeun aranjeun malaikat wahai 2 malaikat gitu utruka kudu ninggalkeun anjeun 2 malaikat bayangna panjang ya da resepan abdi ka hamba kaula datang pan antepkeun cenah hamba kaula eta tong ditanyaan gitu naon sababna innahu sanyana itu abdi
Innahu sa'anyana itu abdi hamba kaula asa eta hirup itu abdi hirupna teh bil hilati ku tipu daya. Oh, pan pagana ge nipu. Di akal-akal gitu hirup teh kumacarana gitu. Ternyata lain hirup wungkul wa mata jeung paeh itu abdi maotna oge deui bil hilati ku tipu daya di wae. Hayang eta anger sakitu hirup kalakuan kawas kitu hayang disebut soleh. Ai kurtibang urang mah kurtibang kitu ngeur ieu mayit sae eta mah sae unggul mah pondok eta. Ajeun 10.000 oge. Ieu mah eta teh gitu urang jalmina ieu teh sae soleh. Saumur hirup lagi tukang nyeun kasaean ieu mah. Padahal mah wadul ieu teh ngabarohong. Duanana teh pangna daek kitu nama sabab naon? Apa dibayar? Jadi hartina meunang urang mayar kawas kitu supaya batur nyebutkeun hade ka urang atuh pan ieu dicontohan meunang. Padahal pan teu heula oge Allah mah uningan kana aslina tapi teu ningali ka dinya. Sabab nu ditingalina persaksian mukmin nu hariru keur babaturan mukmin anu geus maotna eta nu ditarimana antum suhada ummati. Jadi aranjeun wahai anu harirup jadi saksi keur umat Kangjeng Nabi anu maot eta teh ditarima persaksian nu hirup teh nu padahal antara letah jeung hate henteu klop. Hate mah teu narima nyebutkeun soleh teh ngan letah we da ku sabab dibayar jadi we nyebut sae. Eta kawas kitu ada riwayatna teh cenah tah. Goparo ngahampura Gusti Allah. Goparo ngahampura Allah litorrori ka penipu. Ku sabab naon ngahampurana bisa hadati sahidain. Ku sabab persaksian dua saksi. Ku sabab persaksian dua saksi. Eta dua saksi janehna nyaksian bahwa ieu jalma hade ditarima ku Allah wa in kana ma'juroen wa in kana sanajan kabuktian ieu sahidaen sanajan dua saksina ma'juroeni eta anu diupahan duanana najan diupah padahal namanya nah urang begitu tah. Matak lebah dinya mun ditanya sebenarnya mah teu kudu ditanya ieu teh da ge nu nanya eueuh ya hareupeun eta teh hareupeun janajah teh sugan nu saurang nanya nu saurang ngajawab henteu langsung we nyarita hareupeun janajahna ieu teh jalmi sae ieu teh jalmi soleh tukang nyieun kahadean kitu teh bisi urang gitu pan urang mah ngadaguan ditanya heula kayak payah saluna hadil janajah mun diarabkeun kumaha persaksian sadayana ieu janajah teh khoer pakarap khoer pan gitu teh tambahan di ku urang ieu jalmi soleh kitu percaya we da kadang ditanya nyebutkeun khoer ge mikir urang dia tuh nah nyaho aing ge pan kitu meureun lain tah ayeuna mah geus ucapan kitu tong dipikiran gorengna eta mayit sapanjang hirupna tukang nonton ningali kadinya. Nu diperlukeun ku urang ucapan urang bakal jadi saksi, bakal diaminan ku para malaikat nu nyaksian kana eta janajah. Eta nu diperlukeunana. Eta mah urang hate najan teu narima, nu penting letah urang sae pokona mah kitu. Bahkan tambahan tong sae hungkul. Kaifa yasunu hadil dina khair soleh gitu. Tambahan dia terus jalmina ieu teh berehan berehan pokoknya mah hade pokoknya begitu jadi tong ragu deui nyebutkeun kitu teh tong ragu deui najan urangna teu makjuroen teu meunang upah gitu da teu kabagian loba teuing bagikeunana. Al hadisul hadi wasalasun panjang kene yo. Ari hadis anu ka 31
An Ibni Abbasin eta tetep nampi ti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas teh eusina Sayyidina Abdullah bin Abbas. Annahu nyaeta yen saanyan Ibnu Abbas. Qala eta ngadauh ieu Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawuh qala Rasulullah. Qala ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuma saur Kangjeng Rasul yadfa'ullahul bala'a an ummati biman sholla amman la yusolli. Yadfa'u nolak saha Allahu Gusti Allah Ta'ala. Nolak naon Gusti Allah teh al bala'a kana balai. Nu tadina eta bala rek diturunkeun an ummati bala ka umat kaula. Ka umat kaula. Jadi pangna umat kami ditibaan rek di balayan teh naon sabab aya perkara nu mancing kana turunna balai. Naon eueuh deui doraka. Dosa urang bakal jadi sabab Allah ngalungsurkeun balai ka urang. Mata nu paling penting bala supaya teu turun ka urang, umumna di urang mah geus biasa balai nu turun teh naon lain gempa bumi tapi paling ge banjir musiman. Begitu nya. Banjir eta termasuk balai ujian ti Allah ka urang dipancing ku urang-urang keneh. Kumaha cara eta nangkis balai? Cara nangkisna teh kudu make tanggul, ngan tanggulna lain tanggul ku semen. Tapi naon ku ngarobah kalakuan urang. Kudu dirobah kalakuan urang di dieu. Da tanggul mah sanajan di jangkungan ge teu hesieun Allah ngajangkungan banjirna. Kudu diberesan ieu teh. Lamun teh mah hayang diturunkeun cenah kaberkahan ti bumi ti langit, kuncina teh naon? Amanu wat taqau. Walau anna ahlal qura amanu wat taqau la patahna alaihim barokati minas samai wal ardh. Hayang dibere kaberkahan mah jelas atuh hirup nu barokah, musibah eueuh, usaha lancar, hirup pinuh ku katenangan. Kuncina teh naon? Hiji iman sarerea ieu, nu kaduana sing taat. Ieu mah ari subur hayang, hirup hayang tentrem, kana salat teu daek, komo ngaji mah eueuh waktu, atuh riweuh gitu mah. Ngan untung ieu teh umat Kangjeng Nabi mah beda jeung umat baheula. Sakitu banjir nu sok ditibakeun ku Allah ka urang teh eta teh meunang nangkis sesana eta teh. Eta teh sesana. Lamun teu ditangkis mah eta teh teuing kumaha? Kumaha cenah tah Allah nolak kana balai ti umat kaula biman ku sabab jalma. Sholat anu sok salat ieu man. Urang anu sok salat ieu teh jadi nolak balai nu rek diturunkeun ka urang, ka umat Kangjeng Nabi. Nangkis aman ti jalma la yusolli anu teu salat ieu jalma. Aya nu teu salat teh pan jadi sabab nurun balai. Ngan balai rek turun ka tangkis keneh da di lemur eta aya keneh nu sok salat. Jadi nu teu salat teh kasapaatan katurungan ku nu sok salat. Dan urang kudu noong heula. Ari nu ngaran nu teu salat teh kumaha maksud nu teu salat teh? Nu teu salat teh dua rupa. Hiji nu jelas teu katingali wudu, teu katingali salat. Nu kadua katingalina mah wudu, katingali salat. Ngan wudu teu make ilmu, salat teu make ilmu, eta teh teu salat karana. Sarua wae eta teh mancing balai, eta teh nu kitu teh. Ngan untung aya keneh nu salat bari daek ngaji. Nu salat daek ngaji teh jadi panangkis balai nu bakal diturunkeun ku Allah ka urang. Atuh geuninganan nu salat masih keneh loba keneh oge anger geuninganan eta teh naon? Balai mah datang. Di puncak ge ayeuna mah banjir, sakitu di puncak di dataran tinggi. Lain longsor hungkul berarti naon? Kitu teh ya. Sakitu aya keneh nu salat jiga kumaha mun eueuh. Matak jelema nu daek salat eta teh jadi panangkis, jadi penangkal bala nu rek diturunkeun ku Allah ngiparatan amman la yusolli jelema nu teu daek salat.
walawi ijtama'u jeung lamun teh mah kumpul itu umat pakumpul teh hartina sarerea ieu mah babarengan ala tarki sholati kana ninggalkeun salat eueuh nu salat salembur teh manadharahumullahu tarfata ainin manadharah moal mandang moal neuteup ku pandangan rahmat gitu. Moal mikanya maksudna mah mana dorotah moal mandang ku rahmat ka itu umat moal mandang ku rahmat ka itu umat saha Allahu Allah torpata ainin kalawan sakiceu panon oge moal dibere rahmat saeutik-eutik acan mun sararea teu sarolat atau sararea sok sarolat tapi eueuh nu ngararaji da rumah sanggeus palalinter geus jara di ulama gitu cenah tah maka nu ngaji ieu teh jadi nolak bala nu rek diturunkeun ka jelema nu teu ngaji maka jelema nu teu salat kudu nganuhunkeun ka batur nu sok sarolat jelema nu teu ngaji kudu nganuhunkeun ka batur nu masih keneh daek ngararaji gitunya wayan pau jeung nolak saha Allahu Allah bimanku sabab jalma yujaki anu sok zakat ieu man jelema anu sok zakat teh eta teh jadi sabab nolakna Allah kana balai min ummati ti umat kaula nolak ti saha amman ti jalma umat Kangjeng Nabi keneh layu jaki anu tara zakat ieu mah ari kitu zakat teh rukun Islam nomor 3 bahkan cenah sakabeh amalna dimulai salatna puasana hajina komo ibadah-ibadah sunat bangsa sedekah jeung sabangsana kabeh teh kabeh naon cenah jadi urang mah ngagantung moal waka Allah narima kana sakabeh amalanana ku sabab zakatna can dibayar. Itu bahaya zakatnya. Untung cek urang teh aing mah teu boga zakat anu. Naon bahasana teh geuninganna? Innallaha la yaqbalu sholatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrija zakat. Allah moal waka narima kana salatna kana puasana, ana hajina nangal najan unggal tahun hajianna bolak-balik. Bahkan ini unggal minggu ka muhlisin da ya Ka'bah di dinya. Moal wakan ditarima kabeh amalanana hatta yukhriza zakat. Sehingga manehna zakat heula. Jadi sebenarnya nu dibere zakat jeung anu mere zakat sebenarnya kudu nuhun keneh nu mere zakat. Manehna bisa salamet, salatna bisa ditarima, haji na ditarima, umroh na ditarima, ku sabab aya nu narima zakatna. Jadi engke mah ieu abdi bade peryogi ngabagikeun zakat hatur nuhun parantos nampi kana zakat abdi haten-hantenan atuh. Nu mere kudu leuwih nuhun kudu nama mun apal jero-jero nama. Coba mun kabeh ararang mungeun, mung teh hayang dibere zakat ku sorangan nama. Oh tuh sautik kagok jadi jelema anu tara zakat eta teh mancing balai cenah tapi ku sabab aya keneh anu zakat maka eta anu zakat jadi naon jadi penolak bala nu rek diturunkeun ku Allah ka urang walawi ijtama'u jeung lamun teh mah kumpul itu umati kabeh sararea ala tarki zakati kana ninggalkeun zakat sarerea ieu mah salamur teh mung nu zakat sarua jiga baheula si korun teh manadharahumullahu tarfata ainin manadharah logat mah akur jiga di luhur tah moal mandang ku rahmat hum ka itu umat saha Allah tarfata ainin kalawan sakiceu panon oge sakitu heula urang ngalanjutkeun nu kamari di antarana dina al-barjanji aya cenah naon
wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Naon itu nate? Wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakarallah no? Dakarallaha ta'ala walam besok aya dakarallahu gitu. Kakuping cenah pisul bihi ari sulbin teh hartina teh naon idhamu dhuhrin tulang tonggong. Kakuping dina tulang tonggong saha Sayyidina Ilyas di antara karuhun Kangjeng Nabi teh sahandapeun Sayyidina Adnan aya nu jenengan Sayyidina Ilyas. Kakuping dina tulang tonggong na Sayyidina Ilyas saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha kakupingna eta Kangjeng Nabi dina tulang tonggong Sayyidina Ilyas dzakarallaha anjeunna zikir ka Allah walabbahu jeung anjeunna maca talbiyah ka Gusti Allah. Talbiyah nu mana nu sok eta diucapkeun kudu manasik haji. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tah eta teh kalimah eta tos didaukeun ku Kangjeng Nabi ka kuping dina tulang tonggongna Sayyidina Ilyas. Mata ku Sayyid Ja'far Al-Barjani ditulis dina ieuna dina kitab anjeunna. Jadi kapungkur ieu Al-Barjani kantos dilombakeun sadunya. Kantos dilombakeun sadunya cenah gitu. Aya hiji raja jadi saha anu tiasa ngadamel siiran atawa pujian ka Kangjeng Nabi, mana nu paling hebat sastrana sadunya teh nu meunang teh Al-Barjani zaman harita teh. Keur zaman Sayyid Ja'far Al-Barjani. Urang ayeuna diawas di dieu. Kumaha cenah? Di dia aya bahasa wa hada silkun nadhamat faraidahu bananu sunnati saniyah. Ieu nasab Kangjeng Nabi teh silkun diibaratkeun jiga kalung kongkorong anu mana ngaruntuykeun. Eta kongkorong teh diruntuykeun, pan dina kongkorong teh bener aya susunan baru urang mah diibaratkeun kawas marjan atawa naon dientep ku para naon cenah ku para ahli hadis ngan pedah nasab Kangjeng Nabi ku para ulama seueurna kurdugi ka mana? Kurdugi ka Sayyidina Adnan. Tenepi ka dituna teh. Dugi ka saha? Dugi ka Kangjeng Nabi Adam teh dalam di eta mah tuh aya salah sawios anu ngetang sapertoskeun ngetang nasabna Abuya Maliki. Dimulai Abuya Maliki dugi ka Kangjeng Nabi Adam teh kirang langkung 115 nasab. Ayeuna lamun ti Kangjeng Nabi duka sabaraha teh kaluhurna tah gitu. Kumaha cenah warafuhu ilal khalil Ibrahim. Tong bujang-bujang ka Kangjeng Nabi Adam, Nabi urang teh pan yakin duriyahna Kangjeng Nabi Ibrahim. Nabi urang teh lamun urang cenah ngadugikeun nasab dugi ka al khalil Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim amsaka anhu syari'u maka syari'u saha syari'u teh anu kagungan salah Kangjeng Nabi tengah lanjutkeun nasabna wa abah bahkan anjeunna nolak nasabna ti Sayyidina Adnan kaluhur dituluykeun dugi ka Kangjeng Nabi Adam. Eta bakat Kangjeng Nabi nyarek gitu ngalanjutkeun nasabna teh tos dugi ka dinya we dugi ka Sayyidina Adnan. Dugi ka dinya pan urang teu nyaho deui. 20 hiji dugi ka Kangjeng Nabi urang teh pannya. Bahkan dina riwayat qadruwiya an Ibnu Abbas anan nabiyya kana idan tasaba. Sanyana Kangjeng Nabi di mana-mana anjeun nyebut nasab. Lam yujawiz Ma'ad ibn Adnan. Para dugi ngalangkungan Sayyidina Ma'ad bin Adnan tos dugi kadinya Kangjeng Nabi oge. Summa yumsiku anjeunna teu ngalanjutkeun deui. Bahkan anjeunna ngadauhkeun wa yaqulu kadzaban nasabun, kadzaban nasabun, kadzaban nasabun. Dugi ka 3 kali. Di mana-mana aya ahli nasab nyebutkeun nasab sabada Sayyidina Adnan kaluhur bohong eta, bohong eta, bohong eta. Kangjeng Nabi nu ngadauhkeunana. Bahkan zaman saha Imam Malik, guru Imam Syafi'i,
Di mana-mana aya ahli nasab nyarioskeun nasab sabada sidin dan kaluhur, anjeunna sok naon mun urang mah sok nyarios kieu man akhbarahu bidzalik. Saha nu ngabejaan manehna? Wawanianan ngalanjutkeun dirinya sampai kaluhur, saha nu ngabejaanana? Bahkan anjeunna wakariha, anjeunna resep. Bahkan qad angkaro al imamu malikun, anjeunna ingkar Imam Malik teh alaman yarfa'u nasabahu ila Adam, lamun aya jalma nasabna didugikeun ka Nabi Adam. Eta Imam Malik teh anu kagungan cenah naon guru 700 ulama besar. Imam Malik teh 400 tabi'in, 400 tabi'in, atbaut tabi'inna 300. Guru anjeunna teh bahkan nyaroskeun 800 ulama besar guruna teh. Mata zaman harita Imam Malik pang pinterna di Madinah. Dugi ka cenah aya salah sawios dawuhan Kangjeng Nabi ku sarerea dinisbatkeun ieu teh eueuh deui eusi dawuhan Kangjeng pasti Imam Malik. Saur Kangjeng Nabi teh cenah zaman kapungkur engke bakal aya di Madinah ulama anu naon anu mana cenah kendaraan ontak-ontak ditaralikeun dirinya nyanak ilmu ti anjeunna. Di Madinah tempatna ulama-ulama ka mana arahna ieu teh? Eueuh deui ulama anu seperti Imam Malik zaman harita. Jadi aya Imam Malik anu dicarioskeun teh aya anu arahna ka Imam Syafi'i. Nu mana alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Aya dawuhan Kangjeng Nabi juga gitu. Di turunan Quraisy aya seorang ulama anu ilmuna minuhan alam dunia. Dilacak we ku para ulama, kira-kira dawuhan Kangjeng Nabi arahna ka mana ieu teh? Ngan syaratna kudu turunan Quraisy. Teu aya ilmu anu minuhan alam dunia seperti ilmuna Imam Syafi'i. Maka ieu dawuhan dinisbatkeun ka Imam Syafi'i, dawuhan nu tadi mah ka Imam Malik. Tak saur Imam Malik anjeunna kitu cenah. Di mana-mana aya nu tukang nasab, hek nyaritakeun nasab najan manehna apa. Bahkan di urang epan kiai urang sok aya nu nyebutkeun nasabna dugi ka Nabi Adam da katalam tetep we doi. Nu sahehna mah anger we dugi ka Sayyidina Adnan. Jadi bahkan ku anjeunna mah naon entong dilanjutkeun cenah. Bisi urang apal gitu, bisi urang apal. Sayyidina Adnan bin terus sih kalau terus ngapain? Umpamana gitu bisi apal anger we. Tetap cenah. Kur bikadinya stop cenah. Tong dituluykeun. Tong dituluykeun. Ku satong dituluykeun nya assalamualaikum. Bin fana bi'adatana wa bi'alimna alladhi yaqawna rabbi faqina wa faqihana wa qurbatilana bidina awasan bika alumi awasan bika ini Al-Zuqal wasi'ah wa Al-Zuqal aman Arditawassutu panawasan Ditawassutu pakurukan Mugi Gusti Allah rizkiya Kejembaran